Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal maqamatil fakhirah وجعل المحبة إليه في قلوبنا محبة دائمة ويحشرنا يوم القيامة معه ومع الذين أنعم عليهم من أهل السلامة والجنة والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب الرحمة وعلى آله وأصحابه هداة الأمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال نبينا محمد kurang kompak وقال نبينا محمد من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب Al-Mukarramun, kersana para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram, para sepuh bini sepuh, para dewan-dewan guru khususnya sa kampung Naretel anu alhamdulillah sadayana parantos tiasa halaladir anu hapunten tetiasa disebutkeun nami satu persatuna, namun insyaallah teu ngirangan rasa hormat tur ta'lim jisim kuring ka sadayana. Kalayan urang doakeun mugi para sepuh, para guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Aparatur pemerintahan sipil atau militer atasan bawahan, baik Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Bapak Kepala Desa anu alhamdulillah parantos tiasa hadir sekaligus masihan sambutan ka urang sadaya. Urang doakeun mudah-mudahan sing jaranten pejabat-pejabat anu saloleh teristimewa segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jajaran pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu kum sadayana masyarakat kampung Naretel anu alhamdulillah dina saah ayeuna ngayakeun perayaan Maulid. Mudah-mudahan pengorbanan jeung perjuangan sing ditampi ku Gusti Allah. Urang doakeun sasarengan mudah-mudahan ieu budak Naretel berkah sababia Maulid hirupna sing barokah di dunia. Di akhirat engke kabeh ngabring ka surgana Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Terkhusus Bapak Ma'arif, mana ka Ma'arif mana ulah hees gagah sodokana manehna tiap minggu kagirang be mawakeun baju be teu eureun-eureun jigana 3 tauneun kula teu meuli baju ya kula husnudzon pasti berkatna ge baju jigana ulah loba-loba ka Ma'arif salosin ge sedeng. Urang doakeun sing berkah sing maju usahana tegakantun ka seluruh jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudikum sadayana masyarakat, as'adakumullah. Bu uy ieu kadeleuna gelisah kabeh nu hadir lain ku gara-gara can menang berkat apa gara-gara subro can datang ya. Sebab kadeulina ku kula doang nu ceneh naon cenah nu cara mana ge leutik ieu da
hampura nyabunya sawara kula nang geus rada dobra hayang dimaklum kula ka panitia. Alhamdulillah berkah maulid di tanggal hiji kula ider-ideran berang peuting beak sawara lain teh diubaran ieu teh kamari ge berobat ka dokter cek dokter ka ustad jana istirahat be menang 4 poe atau 5 poe mah heula wakacara mah cek kula polongo di atuh leungit proyek aing pugu satahun sakali tapi sanajan bari jeung soak doakeun sing kuat amin. Ieu kula jadwal di dieu setengah 10 setengah 11 kula kudu aya di Kampung Domba Cinyurup doakeun sing aya pitulung Allah terus ieu terus atuh ja karakter. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sakabeh Rasul Allah anu ku Allah diutus ke alam dunia dimulai Nabiullah Adam alaihi salam nepikeun ka baginda Rasul eta sadayana memperjuangkan agama Allah, sadayana memperjuangkan kalimah tauhid anu eusikna teh la ilaha il. Sakabeh Rasul memperjuangkan kalimat tauhid supaya asup kana hati manusia para hadirin sadaya. Tetapi ieu kalimat tauhid teh kalimah anu hampang diucapkeunana kabeh ge bisa ngomongna tetapi hese ketika diasupkeun kana hate. Sebab ieu buktina jelema saalam dunia terliunan jumlahna teu sakabeh hatena aya la ilaha illallah. Bahkan namun urang ningali sejarah baheula di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam para hadirin sadaya. Eta Nabi Nuh 800 tahun berjuang memperjuangkan kalimah tauhid supaya asup kana hati manusia. Ternyata nu asup teh ngan ukur 80 jelema sakitu 800 tahun berjuang geus hese diperjuangkeunana bahkan nyawa taruhana. Nabi Ibrahim baheula memperjuangkan kalimah tauhid supaya asup kana hati manusia bebelaan dibeuleum ku Raja Namrud di tengah alun-alun. Nabi Musa pun teureun dikepung utang korak Fir'aun rek dipaehan ku sababiah memperjuangkan kalimah tauhid supaya asup kana hati manusia. Bahkan Nabi urang sadaya Kanjeng Rasul memperjuangkan kalimah tauhid supaya asup kana hati manusia teureun diteangan ke orang-orang kafir, teureun dikepung ke orang-orang kafir, endek naon endek dipaehan para hadirin sadaya. Maka ulah kaget ketika ngadiekeuna aya para kiai, aya para ulama, aya para ustad memperjuangkan agama Allah dina hiji lembur kadang-kadang sok dihewaan bae ku masyarakat ulah kaget aya tirituna aya nu sok hewa kana kiai aya du mana jelemana sebab jelema kiwari kadang-kadang terkena kasinggung bener tak kasinggung saeutik pundung kana kiai pehewal pugu kiai mah ngabejakeun hukum apana aya bejana kiaina galak ngaji di pengajian cek kiaina nu tilok salat neraka nu tilok ibadah neraka kabeneran aya jawara balik nonton film atuh teu tarima manehna ngadenge tilok salat kana neraka kuat nyabut golok langsung ke jero masjid diukur beheung kiai ngomong naon cenah dia kiai tadi nu teu salat cek dia kana neraka pan aing jelema tilok salat atuh kasawanan kiai cek kiai hampura cenah neraka ge haneut kuku ya Allah ya Rabbi atuh sawan batu. Awas kembali la ilaha il. Alhamdulillah eta la ilaha illallah geus napel dina hate urang geus asup kana jantung urang ieu teh sababiah perjuangan baginda Rasul para hadirin sadaya. Maka tugas urang ayeuna sebagai nu jadi umat teh kanu jadi Rasul nu kahiji urang teh wajib taat nu kadua wajib mahabbah. Urang bahas heula bab mahabbah sugan ka udag gadituna. Naon sababna kumatak urang kudu mahabbah karena moal timbul nurut ka baginda Rasul lamun teu aya rasa cinta dina hate urang geus pageuhkeun heula rasa cintana dina hate urang bo heuy cinta ka Rasul mahabbah ka Kanjeng Rasul alhamdulillah pertahankeun dina hate urang sebab rasa cinta anu bakal nyalametkeun urang jaga di akhirat ialah diantarana mahabbah ka baginda Rasul. Urang boga anak karunya ke anak cinta ke anak belum tentu nulungan orang di akhirat. Urang cinta ke salaki belum tentu nulungan orang jaga di akhirat. Urang cinta ke pamajikan belum tentu bisa nulungan orang di akhirat. Tetapi urang mahabbah ka baginda Rasul cinta ka Kanjeng Rasul sanajan hirup di alam dunia bangkawarah loba dosana
asal ayah rasa cinta di hati ka Kanjeng Rasul bari paehna mawa iman Islam maka insyaallah bakal aya pungpurieun dijaya ku Kanjeng Rasul ka surgana Allah amin ya rabbal geus pertahankeun rasa cinta ka Kanjeng Rasul ngan hese kumaha hesena sebab eta cinta ka Kanjeng Rasul teu asal ukur diomongkeun kudu dibuktikan ke urang kumaha cara ngabuktikeun anak ya papai nu kahiji bisa hasil mahabbah ka Kanjeng Rasul teh ku jalan urang ngalayakeun muludan tiap tahun makana wayahna ieu pamuda budak daretel urang sanajan wala weule sanajan kasebut tukang ulin muludan mah tiap tahun ramekeun ku urang insya kula bunga ngadenge habar di naretel mah pabudana ge kompak urang doakeun sing barokah budak naretel kadehan amin pertahankan ieu mulut mun bisa mah pagede-gede papatungan hajan cek paribasa kuli ngojek kuli manggul tetapi duitna jeung ngarayakeun maulid maka insyaallah urang jaga bakal dibelaan ku baginda Rasul amin ulah sok hararese ieu nek mulut teh sebab jelema kiwari kadang-kadang paceklik biar jadi alasan bener teh nya halodo cenah cai hese sawah garing beas mahal piduiten hese lauk mahal asal ditagih lalu umpatan begu panitia asal ditagih nyumput nek ayeuna sok nyumput aya jol RT cek anak cek endokna ceng saya tadi hareup Pak RT cenah mamawa buku tutupan lawangna tutupan bisi aya ka dieu bejakeun mamawa kitu cek anakna emang maneka mana manek nyumput heula sakedeung yol Pak RT cek RT ceng mana aya teu aya cenah Pak RT ka mana nek nyumput heula cenah ge sakedeung Allahu Akbar coba urang teh kudu malalikir ieu teh pi akhirateun urang jamaahna ngomong bayar bang kosipah unggal minggu kabayaran bener teu bang keliling unggal poe dibayar bang emok dibayar kiridetan motor sabulan sakali 800.000 jalunas piraku ieu muludan satahun sakali 200.000 teu lunas aya nu teu lunas aya nu mana jelema sok nyindir ka panitia pehewa ari meuli baju jol di jol deui meuli kekenceng jol di jol deui ari mulut ku hese ditagih ya ulah asa-asa muludan padahal sadaya gedekeun ku urang komo rada mun cilak usaha ulah sok nutup mata panghareupna bahkan namun bisa nu dihareup bukan hanya jelema sugih maaf na ngomong aparat-aparat desa terutama palurah maaf palurah ulah asa-asa ieu lamun masyarakat tek muludan tanya panitia cek palurah teteh ka di dia cek RT aya naon palurah ulah ngomong aya naon dia pan dia kabehan ge anak aing teh pibapaeun dia cek lurah teh cek lurah aing mah bisi kumaha onami dia naik muludan bisi mah teu meunang duit cek RT puguh heueuh asal ditagih gula nyara rumput bae cek lurah ulah mikiran dia kakurangan aing tanggung jawab coba geura aya sabaraha ngomong dia ngablakan aing cek RT aya cenah palurah ngan teu kelop ieu ari kitu jeung tenda geus aya jeung sound system geus aya jeung kori aya jeung subro geus aya ari nu can aya pugu cenah bingung kula jeung nu caramah nu can lengkap mah ieu ari kitu kumaha caritana dia ieu cenah ku panitia dianggarkeun nu caramah teh cenah 5 juta ngan ieu duit cenah karak aya 3 juta bingung kula niangan tambahna ka mana ieu cek lurah teh ulah mikiran dia bedakeun ka masyarakat kakuranganna bila perlu nu caramah targetkeun 7 juta cek RT boro-boro 7 juta 5 juta dengan 3 juta ulah mikiran kakurangan nanti aing tak 4 juta hijikeun kalinya bikin kanu cara mah untuk nak no kurang doakan palurah sing bisa tahun harap amin ulah asa-asa mumpung keur muludak mumpung keur jadi lurah urang bener teu amak nu soge nu muncilak usaha urang dibedakeun ku Allah batur mah boro-boro jeung muludan hayang jajan anak ke hararese bener teu tawayahna ulah sok hararese palebah dia ketika ditagih yo panghareupna ieu mah kadang-kadang panu sugina anggur nuturkeun ka nu susah asal ditanya ku panitia bah naik iuran mulud gara penta bae cenah nu sejen ke abah manuturkeun kamuana mau nuturkeun ieu ulah asa-asa muludan gedekeun ku urang sebab maafna ngomong harta pakaian duit
anu ku urang digunakan karena perkara anu sanes imah mentereng belum tentu kagondol ke akhirat, meuli motor gagah belum tentu kabawa ke akhirat, meuli sawah saablag-ablag belum tentu kabawa ke akhirat, tetapi urut ngabelaan muludan mah insyaallah ulahkeun biak jutaan pais hiji bakal nyelametkeun urang jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus ya terus ka mana teu capek teteh henteu kulangan teu ngising doa. Awas ingatkan hiji hasil mahabbah urang ka Rasul dengan jalan perayaan Maulid. Nu kadua bisa hasil mahabbah urang ka baginda Rasul teh ialah bimahabbatil fuqara wal masakin. Sing mahabbah urang ka jalma-jalma fakir, sing mahabbah urang ka jalma-jalma miskin, bahkan ke anak-anak yatim. Ulah dilantarkeun tak kurang anak-anak yatim, ulah dicuekeun tak kurang jalma-jalma fakir di lembur urang. Sebab maaf na ngomong rahasia nak jalma sugih dina hiji lembur eta karena aya jalma fakir di dinya. Ulah ngarasa meunang awak sarongan. Urang mah kadang-kadang ketika usaha maju loba duit ngarasa meunang awak sarongan bae poho kanu susah benar tak? Kadang-kadang lolobana pake kesombongan. Duit loba usaha maju mulian emas teu eureun-eureun. Kot make gilang 4 kilo. Eta leungeun kot runcung ku geulang ngahadekeun baju ge kot kilo. Wah. Haju dibawa ka pangajian ku ibu-ibu, liontina be segede ranginang. Kot bongkok lempang mamake emas. Heh, lain jeung sosombongan. Ieu mah ku pamer hayang ka ku tatangga ku pedah maju usaha, meuli motor Nmax, pot distandarkeun hareupeun imam. Buyak semor jeung cai beas. Wah. Langsung diupload jepret, hai guys Nmax nih senggol dong, gila lain jeung sosombongan kak urang maju usaha loba dunia diantarana jeung ngahirupkeun syiar Islam muludan belaan, bahkan diantarana jeung nulungan makhluk-makhluk Allah anu sararusa. Sing daek culak cileuk kurang hirup teh nempok tatangga bisi aya nu can dahar-dahar acan, nempok tatangga bisi aya nu kasusahan, komo anak-anak yatim perhatikeun ke urang. Geus lamun bisa ieu ka ma'arif panitia urang naretel wayahna ieu muludan tiap tahun dirayakeun ke urang lamun bisa bukan hanya muballig anu diondang, bukan hanya qori hebat anu didatangkeun, tetapi wayahna ayakeun santunan anak yatim satahun sakali. Teu kudu sadesa, sakampung urang, sawilayah urang. Nu penting aya nilai ti masyarakat deudeuh ka jalma-jalma fakir. Ulah sok disabodokeun ka anak-anak yatim pola hadirin sadaya. Sebab masya Allah lamun urang daek mikir budak leutik nu boga indung jeung bapak keneh ketika datang padagang es ceurik hayang meuli es bisa mentak kana bapakna bener tak? Tetapi anak yatim nek kana saha maka da perhatikeun ku urang. Doraka teu karasa pikeun awak urang ternyata nyicingkeun jelma-jelma susah komo anak yatim hayang jajan kurang anggur dideuleukeun doraka teu karasa para hadirin sadaya. Geus perhatikeun nu sararusah wayahna. Sebab masya Allah eta jalema hidup di alam dunia sanajan tukang ibadah ka Gusti Allah lamun hirupna dibere sugih ku Allah tapi cuek karena jalema-jalema susah eta eueuhna naonan di hadapan Allah sanajan tukang ibadah. Baheula aya kisah di zaman salafus saleh Syekh Abu Ibnul Qasim seorang ulama besar ahli ibadah bari jeung sugih jelema berang jeung peutingan saukur ibadah ka Allah berang teureun ibadah peuting teureun ibadah bahkan kasebutna ahli tahajud. Tahajudna tiap peuting ratusan rakaat. Hiji waktu anjeunna teh rek salat tahajud di hareupeun kamar mandi aya hiji lalaki nungguan bari mabawa buku. Kaget anjeunna. Begitu nanya, "Ari anjeun saha? Ku kasep-kasep teuing bari jeung mabawa buku?" Cek eta lalaki, "Kula teh malaikat." Ternyata eta malaikat diutus ku Allah ngarupakeun lalaki turun ke alam dunia. Cek Syekh Abu, "Ari eta buku naon leungeun anjeun?" Cek eta malaikat, "Ieu teh buku catetan manusia anu cinta ka Allah tur anu dicintai ku Allah." Ngarasa tukang ibadah Syekh Abu teh. Nanya, "Coba cenah aran kula aya teh eueuh dina buku eta?" Begitu diteangan ku malaikat ternyata eueuh arana. Pan penasaran. Ibadah mah teu eureun-eureun tahajud unggal peuting tetapi arana teu dicatet ku Allah di dinya.
buka cenah sakali deui. Begitu dibuka bener eueuh arana, langsung protes manehna, pangtanyakeun ke Allah malaikat kunaon sebabna aran kula tadi catat dirinya. Langsung Allah nurunkeun ilham ka malaikat, cek Gusti Allah malaikat bejakeun ka Abu bin Qasim nu matak kuaing tadi catat arana di dinya sebab manehna teh makhluk aing anu kuaing dibere sugih hirupna di dunia tukang ibadah ka aing tetapi manehna beurang jeung peuting ngan saukur mikiran aing bae sujud ka aing teu eureun-eureun tetapi makhluk aing anu sararusa anu aya di sekitar manehna teu diperhatikeun ku manehna. Teu gambaran jeung urang ternyata urang hirup di alam dunia teu bisa sosoranganan nyabodokeun kana jelema sararusa. Komo bari jeung aya harta urangna sing daek urang teh berbagi terutama kana anak-anak yatim ulah disabodokeun ke urang anak-anak yatim santunan teu bisa urang unggal poe saminggu sakali toong teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mah perhatikeun ke urang maksimal satahun sakali mah ulah disabodokeun ke anak-anak yatim. Para hadirin sadaya, insyaallah ketika manusia geus rajin nyantunan anak-anak yatim ku Allah bakal dispesialkeun dunia akhirat. Amin. Komo nu keur arah usaha yo kula boga kisah anu nyata, kula boga babaturan batur kula eta boga bosna eta masya Allah pohara atuh ngaranna ge bos duit pabalatak usaha di mana-mana imah mentereng pamajikanna bae 3 teu eureun meulian sawah teu eureun meulian tanu. Hiji waktu diwauhkeun jeung kula pamangguran nanya cukula bos maaf ari ieu bos hirup ku Allah dititipan dunia sakit poharana naon kuncina naon rahasiana naon jampena. Cek manehna ustad kula mah teu boga jampe cek kula piraku boga meureun nang ijazah tina guru coba bagi jeung kula ge saruh hayang sugih. Cek manehna eueuh ngan ari rahasia mah kula boga naon rahasiana cek kula ka ustad kieu rahasiana kula nu matak ieu dunia pohara model kieu ku Allah dititipan karena dimulai kula ngawitan usaha baheula ti tahun 80 nepikeun ka ayeuna dimulai kula ngarintis usaha can pernah kula ninggalkeun santunan anak yatim dina setiap poe Jumat isuk-isuk. Dimulai 1 2 3 anak yatim setiap poe Jumat jam 7 ngidel kula maneh anak yatim nepikeun ka ayeuna alhamdulillah geus 100 bahkan kula ngabogaan yayasan yatim piatu ditanggung sagalana ku kula lain ngabeakan dunia kula tetapi ngalobaan cek manehna. Tah ieu contoh keur urang komo nu keur arah usaha kama Arif contona yo ulah asa-asa setiap poe Jumat selapkeun milik urang jeung saha santunan anak yatim teu kudu gede teu kudu loba saminggu sakali tong anak yatim mawa duit 200.000 biasna sakarung sadeng eta. Insyaallah di dunia keneh yatim jelema anu nanggung anak yatim dunia nak ku Allah bakal dispesialkeun kacan di akhirat sampaikan cek Kanjeng Rasul ana wa kafilul yatimi fil jannah kula bakal babarengan jeung manusia di surga. Manusia nu mana? Kafilul yatim jelema anu nanggung anak-anak yatim keur di alam dunia na geus jelema anu nanggung kana anak yatim mah anu daek nyantunan anak-anak yatim mah insyaallah di dunia ku Allah dispesialkeun di akhiratna bakal babarengan jeung Kanjeng Rasul di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah sing aya hikmahna ieu maulid dua tah mahabbah ka baginda Rasul hasil dengan mahabbah ka jelma-jelma fakir. Terus ya terus teu capek teteh henteu hade kulang minum hade nu mana ieu budak jauh piliheun ieu cai herang ieu cai herang ieu ge cai herang keneh bae kulang geus ngahayal di imah sugan manggih nu rada keuruh henteu kudu nama ieu cara mah malengkapkeun ciputihna aya kopina susuna pantakna sepritna atuh eueuh ieu ngan ukur cih herang-herangna budak ari kitu biasana nginum naon kula kurang hees biasana lamun oga hees nginum naon teh kopi di mana dirimu aku menunggu kedatanganmu ulah cungar cengir panitia kopi pahit
geus teuing kopi bae ulah jeung susuna. Ada susu mah kula geus boga. Ngan urang bari nungguan kopi babadean ibu-ibu ya. Naon bedana susu Indomil jeung susu ibu-ibu? Taluk. Susu Indomil mah sablek, susu ibu-ibu mah ngagablek. Tapi ulah macam-macam eta ka ma'arif. Susu ibu-ibu sanajan ngagablek manfaatna dunia akhirat. Khusus jeung ibu-ibu dengekeun ya. Mana manfaat akhiratna? Ibu boga susu pakai nyusuan anak, disedot ku anak 1000 rahmat di surga dicatat ku Allah. Tetapi lamun disedot ku salaki 2000 rahmat. Gede nu mana heut geurah. Cek bapak-bapak cocok ieu karak nyusu aing balik di dieu. Eta manfaat akhiratna. Manfaat dunyana cek dokter. Ibu-ibu lamun rajin nyusuan salaki nu kahiji manfaatna bakal bagus untuk kesehatan jantungna. Geus ibu dakna retel anu boga penyakit jantung daripada lempang ka rumah sakit kabebeak duit mending angseuhkeun ka salaki. Cek bapak-bapak cocok karak mah. Bari nungguan kopi bae ya. Nu kadua cek dokter lima cek dokter bakal ideal bagus untuk berat badana bikang nu rajin nyusuan salaki gendut teuing moal kuru teuing moal geus cirikeun namun can aya budak naretel gendutna kabina-bina atanapi kuru kabina-bina eta ciri bikang tilok nyusuan salaki. Dua nu katilu bakal awet muda cek dokter cek nini ustad bisa moal kula moal nini manu aya ge paeh batur. Kapan ayah dejan apa budak kawin jeung nini isuk-isuk kuat kejer salakina barang dicek ku dokter horeng mah positif karacunan susu kadaluarsa. Tilu tah nuka opat cek dokter ibu-ibu lamun rajin nyusuan salaki eta bagus untuk kesehatan paru-paru alias pernapasanana. Jadi olahraga napas eta teh kunaon kitu sebab awewe ambekan secara normal keur teu dikukumah ku salaki eta samenit 25 kali ambekana. Tetapi lamun awewe keur bari disedot ku salaki eta samenit 60 kali ambekana. Heup kita rasakeun. Beda rasa. Beda. Cicing pamuda moal ngarti dia. Urusan indung si ayeuna mah. Kopina teu datang-datang budak. Yo nu kalima cek dokter teh yo. Lamun ibu-ibu rajin nyusuan salaki eta bagus menghilangkan stres alias pusing. Geus ibu dak nareter lamun keur lalieur hulu salaki susah teu boga duit ulah dicacaplak ka salaki anggur ge culukan ka susu ieu kitu kuduna tah. Akur terus ya terus dua karakter nu katilu ya hasil mahabbah urang ka baginda Rasul pal hadirin sadaya bimahabbatil ulama ku jalan mahabbah ka para ulama ka para kiai ka para ustad makana wayahna eta mahabbah kana kiai gedekeun dina hate urang mahabbah kana ustad kana guru-guru ngaji gedekeun dina hate urang ulah sok hararewa bae teh kana kiai sebab lamun urang daek mikir teh ieu hirup urang di masyarakat kabeh ge teu pantes ngahewaan kiai bener teu kunaon kitu pan urang kabeh ge butuh kana kiai muludan sakumaha ramena tenda geus dipasang sound system bagus tetapi lamun teu datang kiaina riweuh tante butuh kabeh urang ka kiai hajatan butuh kana kiai paeheun butuh kana kiai tahlilan butuh kana kiai cenah ustad kula mah cukup sagala-galana duit kula loba jabatan kula luhur teu butuh kula kana kiai bohong lebah pae kasanu nyaratkeun kiai makana teu pantes ke hewan kiai jelema ulah kencek paribahasan nek hajat nek ieu nek itu kasurupan bae kasurupan udah tiangkeun kiai jam 3 peuting salaki kasurupan bari ceurik ka imah kiai tulungan cenah kula kiai tulungan salaki kula kasurupan ditoong ku kiai bener bae kot keur ngagereng gigireun gentong tah kopina datang tah alhamdulillah nu mata kula menta kopi kula can hees tadi sapoe kula ngariung 2 tempat maka sawara ge soak baru hade kula ngidung kopi heula hade aduh hatur nuhun akang hatur nuhun urang doakeun sing banyak umur mere kopi amin bismillah
Waduh, budak molodok leta aing mah panas amat. Urang butuh kana kieu gesing mahabbah ka kiai ulah sok hewa bae, kana santri ulah sok hewa bae. Sebab jelema kiwari kadang-kadang ngadeuleus santri teh sebelah mata ngaledek bae, manggi santri nek ngariung dedak cenah ku dia jurig berkat nek ka mana cenah eta Allahu Akbar. Nu hade coba awas ta kana santri ulah sok hararewa bae. Ih cenah ustad nek kumaha teu hewan anjing kana santri ja santri mah cenah piomongeun bae ayana adatna. Atuh santri mah di mana-mana ge piomongeun. Pan santri mah kadang-kadang neureuh kahirupan anak. Komo lamun cenah cicing di lembut aya pesantren, ulah kaget eta masyarakat. Kadang santri mah sok halaliu tengah peuting bener teu. Jam 3 lain wayah lain wanci gogorowokan pan santri mah. Kokorian mending mun ngeunaheun him heng maledog bae. Ulah hewa kana santri. Komo kadang-kadang pan santri mah maafna ngomong, gelas teu boga, piring teu boga, sendok komo, mangkok komo, lebah nyarimi pan gayung masjid dicokot. Beres nyarimi dianterkeun deui ka masjid atuh nu korban aki-aki lebah subuh. Begitu ngesang kot lesang kanjut patur ku minyak sarimi. Ieu pagawean santri dari mana nareuheur. Komo lamun cenah usim halodo eueuh cai ngising kadang di sawah batur pi hewal. Ieu mah laju ngamuk memang tai di sawah. Ulah teh lamun tai santri di sawah teteh kudu syukur. Naon sababna insyaallah sawah anu diisingan ku santri subur ka dituna. Ieu mah laju kalap bae manggih tai di sawah kot mamawa golok ka imah kiai. Kiai kot hudang batu krehes. Aya non cenah teh bejakeun kana santri kakak. Ulah sok ngising di sawah kula bisa disarimpung cenah ku kula. Oh, atuh kot sawan kiaina. Dikumpulkeun santri ku kiai cek kiaina santri kumpul. Begitu kumpul kabehan ditanya hiji-hiji cek kiaina ulah sok ngising di sawah bae dararia abah nu dicarekanan kudu boga sawah. Hayu gerang ngacung cenah sarua sok ngising di sawah. Eta ngacung saulang hampura cenah abah jak kula mengising geleun di sawah cenah ngising na galangana. Ya Allah ya Rabbi. Santri tadi mana narareuheur. Kurang doakeun budak naretel nu mararondok sing bararokah amin. Ieu sing mahabbah urang teh ka santri, ka para ustad, ka guru-guru urang. Naon sababna? Nu matak urang kudu mahabbah ka para kiai, ka para ustad, ka ahli-ahli ilmu Allah. Karena ketika manusia geus bisa mahabbah kana para kiai, kana ahli ilmu Allah, maka ku Allah bakal dibere hadiah. Naon hadiahna? Bakal dibere daek ngaji. Eta daek ngaji teh hadiah ti Allah anu pohara. Teu sakabeh jelema meunang hadiah anu eta. Sedangkan ketika manusia geus dibere daek ngaji ku Allah, deukeut jeung kiai, eta teh horeng nikmat anu panggedena ti Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Eungap teu teh capek teu serak teu sanu serak geus teuing kiai mah serak los capek los eungap los sebab sanajan eungap capek insyaallah bakal dibarokahkeun bayar deh. Emangna kula jablay dibayar. Aneh bae budak ieu mah men bayar bae dusun eta kana kiai sok ngomong-ngomong bayar dusun. Pancena ge lamun aya penceramah hayang dibayar bae eta cirikeun ngaranna penceramah dusun. Ngan aya anu lebih dusun ngondang penceramah teu hayang mayar. Tenang kamari ulah kaget ulah mah lain ngarep-ngarep bayaran ka dieu hayang silaturahim jeung urang naretel. Hayang dilumuludan jeung urang dieu kula teh nu katiluna atuh kula nek nyokot berkat kula di dieu. Ulah sok ngomong-ngomong bayar sebab sanajan teu dibayar ge insyaallah kula mah pasti bakal menang amal amplop deui bae. Duit be pikiran aing teu kaharti ieu bikang ieu. Memang eta awewe mah teu di mana teu pamajikan kiai, teu pamajikan RT, teu pamajikan lurah, bikang mah kabeh kana duit mah hejo. Pamajikan kula ge sarua teh kana duit da ampun aing hejo jasa matana. Duit diselapkeun kula dina peci, leutik cek kula jeung cadangan. Panggih bae ku manehna. Aneh kula aya naonan bae irungna.
bori molotot kana kula nyarekanan duit naon cenah nyelap dina peci cek kula duit sial panggih bae ku dia ulah sok ngomong-ngomong amplop jeung kula mah ulah sok ngomong-ngomong bayar ikhlas ridho kula kurang nareter teu dibayar teu di amplop ge nu penting nu hadir kabeh kana kula mere doa duit deui bae eueuh reureuhan ibikang kana duit ampun bae ge ulah geus ngomong-ngomong duit doakeun cukup kula doakeun mudah-mudahan sing panjang umur ya awak kula amin sing sehat lahir batin sing tambah milik rezeki sing tambah istri biasa bae amin kot aya nu geus amin kot nyalangat teu jadi atuh jate kudu haliwu sanajan teu diaminan ge kula mah geus didukung ku pamajikan kula mah geus ngitahan bae abi bisi rek nyandung mangga neng mah cenah ikhlas ridho di madu ku abi cenah syaratna hiji abi kudu diracun atuh paeh kula terus ya terus wallahu a'lam bima radi yu'til hikmata may yasha Allah subhanahu wa ta'ala maparin ilmu hikmah ka manusia asar ilmu Allah eta jelema nyahokan halal nyahokan haram bisa maca Quran apal sifat 20 nyahokan ilmu wudu ilmu adus ilmu salat tegasna bisa ngarti kana bagat agama ku pedah daek ngaji teh ya ta eta jelema ciri ku Allah khusus dipilih ciri eta jelema teh ku Allah geus dipilih para sadaya dingartikeun kana ilmu agama sementara ieu jelema teu kapilih kabeh ku Allah ngartikeun ilmu agama mana buktina atuh ieu jelema umat Islam salam dunia ngalideg keneh nu teu ngartikeun ilmu agama betul apa tidak inu daek ngaji tadi dipilih ku Allah perhatian sadaya urang termasuk manusia pilihan Allah diberi daek ngaji ku Allah sementara ketika manusia geus dipilih ku Allah daek ngaji bisa ngarti kana ilmu agama eta ciri manusia ku Allah keur diberi nikmat anu pangpoharana geus nikmat anu gede ti Allah teh lain urang kabeli mobil lain urang kabeli sawah lain urang maju usaha tetapi nikmat anu panggede ti Allah ka manusia nyaeta urang hirup di dunia dibere daek ngaji geus syukuran nu daek ngararaji wayahna pertahankeun nu can daek geura penta ka Allah mumpung harirup keneh jang geus paeh mah moal bisa ngaji bener teu moal aya bejana budak naretel geus paeh ka kuburan mah mawa tas cenah ka majelis dek ngaji atuh bebongkong nu kitu mengarana mumpung harirup keneh urang pamudana ngaji bapak-bapak na ngaji ibu-ibu na wayahna urang ngararaji penuhan majelis taklim ku urang para hadirin sadaya sebab ieu akhir zaman jelema kana bab ngaji geus sabarodo bae bener teu kadang-kadang maaf na ngomong hitung masyarakat leuwih ti 200 tapi lebah pangajian paling opatan nu hadir komo pangajian bapak-bapak bari geus eueuh araheun nu hiji batuk bae lamun ngaji aya nu hiji bengek mulai ngaji nges teu eureun aya nu hiji repeh si eta mah urang teh hees cara ngaji nyalan dena tihang ker bae sugan teh ngadengekeun horeng mah ngerek beres ngaji karak udang alhamdulillah cenah budakku ngeunah-ngeunah teuing jalan ka surga atuh hees ieu aya nu rada cager jelema na piomongeun taram ngaji ngadeuketan kana kiai hampura cenah kiai rokok kula teu kabawa milu ngarokok kula atuh beak rokok kiai ieu nu daek ngaji jelema geus teu araheun kabeh nu jadadag-jagda mah sabarodo bae kana pangajian tetapi alhamdulillah masih kabentengan ku ibu-ibu sebab pengajian ibu-ibu di mana-mana ge rame alhamdulillah tahadus bin ni'am kula boga pengajian malam rebo eta setiap malam rebo pengajian plus manakiban jamaah paling rame teh ibu-ibu resep kula ngadol ibu-ibu mah masih kene antusias ngajina ngan nunyian aneh kana kula eta kunaon ibu-ibu lamun ngaji kudu marawat tas bae ari sugan kula mah kitab eusina horeng mah buras jeung combro datang ka pengajian batur ngaji barang hakan beteureun hiji tak penyakit ibu-ibu nu kaduana ya ibu-ibu lamun pengajian seragamna gunta ganti bae poe Senin mah seragamna warna kuning lebah ngaji ngabring doang tai palin poe Jumat mah lain deui seragamna putih ngaji putih kabehan dong kuntul hiber makana tadi mana eta bikang mah lamun ngaji teh bajuna rupa-rupa teuyeungna rupa-rupa salakina mah horeng paru-paru mayaran hutang atuh can anggeus geus ngiridit deui bae aya nu kitu di aya mustahil ari pake ngaji mah sanajan loba hutang nage barokah amin geus ibab ngaji pertahankeun ku urang jaga pengajian ramekeun pengajian terutama anak-anak urang
anu masih wajib belajar lulus SD lulus SMP lulus SMA wayahna ulah didadelekeun eta anak kita ngararaje sebab kiwari teh panyakitna luar biasa beda jeung baheula. Kiwari mah panyakit teh kaunggal lembur, motor pa bagus-bagus, HP pa gede-gede, TV pa gede-gede, beda jeung baheula. Ari baheula mah eta diunggal lembur teh Masya Allah para hadirin sadaya setiap tas maghrib nu kadenge ku ceuli teh redu pangajian lewat urang ka imah belah dieu nu kadenge baheula mah ejah-ejahan sebab budak leutik baheula mah ngararejah ngajina alif jaber a b jaber ba a ba cek kiaina terus b jaber ba p jaber pa bapak terus alif jare i bewo pasebu ibu terus alif jare i teh iya jere ti ibu salah cenah diaceng balik deui alif jere i teh iya jere ti ibu salah horeng ngaran ibuna teh iti aing lamun nyebut iti cenah ngalunjak kana indung aing ibu di bete eureun diejah ka baheula mah ngaji bener teh imah anu sabeulahna rame ku budak pamuda keur latihan marhaba bari nararangtung kabehan nyarekel kertas di tebeng ya nabi salam ya rasul alaika ya habib alaika salawat imah anu sabeulahna rame ku nini jeung ibu-ibu pengajian sifat 20 teu geng si baheula mah sanajan geus kalolot teh ngaji sifat 20 bari ngahunjar nyalalandet teh geus kalolot kabehan barang wujud ke dambaka lil hawa ke amoh wahdaniyat ilmu basar kalam muridan aliman hayyan muta ngeunaheun baheula mah eta ngadenge pengajian ngeunah kana ceulik redup kana hate beres pengajian budak laleutik teh lempang ka masjid kabehan salat isya berjamaah beres berjamaah kumpul deui niangan imah anu hareupeuna aya lapangan niangan lembu gobag baheula mah aya gobag baheula aya ingat keneh teteh baheula tilu ingat Masya Allah lembu batur koteak di koreha gobag amprekan beres gobag nu belah dia mah ucing-ucingan cangkacang panjang anu panjang ucing inget keneh teh inget keneh beres ucing-ucingan bambung geledeg jemblang jemblung butul endog jeung lauk ditampiling nangtung bluak digembung nu kagebug leungeunna jadi ucing udag-udagan ju aya deui tambahna budak laleutik teh mah nyeklan tak-tak teh der adi der mau ke mana mau ke pasar beli apa terus ka ditu Masya Allah indah baheula mah ingat keneh kuari ayat di kos kitu eueuh kiwari baheula mah Masya Allah paladin sadaya panggulina budak leutik teh ngadukur sakitu ucing-ucingan paling ge kacogak sukuna aya nu teu kacogak balik ka imah paling ngompol lebah subuh terus penyakit teh tetapi ngadiekeun Masya Allah paladin sadaya ucing-ucingan eueuh gobag eueuh ulin-ulinan budak leutik ara weuh naon sababna kiwari mah budak laleutik teh katungkulna ku hap Masya Allah anak-anak urang ulahkeun anu geus darewasa umuran 2 tahun geus teu kasapih ku HP kula ge boga anak eta anak kula laleutik keneh Masya Allah kurang-kurang mah HP ben ditanyakeun maka perhatikeun anak-anak urang terutama anu lulus SD lulus SMP, lulus SMA ulah sampai gara-gara katungkul ku HP unggal maghrib teu ngararaji sebab loba di akhir zaman jelema umat Islam teu becus maca Quran acan gara-gara teu eureun ngomean HP bae wayah ngaji ngomean HP
bahkan bakal loba jelema nu teu apal sifat 20-20 acan anu jelas eta diwajibkeun ku agama tetapi teu talareun teu wauheun kunaon gara-gara katungkul ku HP bae. Maka berhasil orang-orang Yahudi ngahancurkeun umat Islam supaya bodoh tidak urusan bab agama diayakeun HP kiwari geus bukti anak-anak urang teh geus teu hayangeun ngararaji komo tas magrib lulus SMP SD SMA geus eueuh nu ngararaji kiwari mah kabeh buka Facebook bae budak leutik ML kiwari bahkan kiwari aya nu lebih dikhawatirkeun aya judi online naon selot ya awas hati-hati pak budak nu sok main selot geura eureunan dia naon sebabna boh penyakit gede eta jelema lamun geus candu selot ubarna ngaon ukur dua hiji kudu dibersihkeun ruhanina nu kadua kudu paeh hayo geura tinggal pilih mending tobat mending paeh sebab loba bejana jelema gara-gara selot bunuh diri bener teu minimal acak-acakan rumah tangga nak atau kumaha teu pasya jeung pamajikan ompreng dijual pakai bayar hutang heh teh kula mah cenah lain beja kamari kula ceramah wilayah petir begitu turun panggung aya ibu-ibu ceurik kana kula bari mawa cai Pak Kiai tulungan cenah kula pangdoakeun anak kula bari ceurik cik kula ari ibu kunaon kula cenah kamusibahan kunaon kitu anak kula kunaon ieu anak kula cenah gering cik kula kuprut tah lain kunaon kitu ke anak cenah keur ngeunah-ngeunah gawe di Jakarta kiwari cenah Masya Allah motorna beak teh hiji-hiji acan gawena eureun awak anu sakitu leuntuhna kiwari kuru ngalamun bae kunaon diudag-udag hutang ari kitu gara-gara cenah main selot ya Allah ya Karim ternyata eta selot teh ngahancurkeun masa depan anak-anak urang perhatian sadaya maka munasabah ceuk bandar selot di Kamboja ubar jelema candu selot hiji bersihkeun ruhanina nu kadua kudu paeh kunaon ku hese nah ngubaran jelema lamun geus candu selot naon sebabna aturang diolo ge ku bandar kumaha diolona jelema main selot beak 50.000 beakna mah 50.000 dicombok ku bandar beuk dibere 5 juta pan bunga atoh menang 5 juta main deui ternyata teu karasa beakna 20 juta dibere deui 15 juta atau deui beakna mah 100 juta makana pemain selot eta lain tambah bagus lain tambah maju usahana sanajan keur gagah duniana lamun geus candu selot rungkan pasti geus wayahna urang-urang naretel anu keur main selot gerak eureunan mumpung can rosak kacanduan komo anak-anak urang perhatikeun pamuda lulus SMP SMA ya tong HP-na teh ulah sampai candu slot non sebabna sebab Masya Allah ngeri ketika jelema geus candu slot mek menta kana kolot teu wani usaha can bisa tungtungna kotok batur ditewak gabah batur dijual cau batur dituar naudzu geus ieu perhatikeun anak-anak urang terutama tas magrib ka pondok teu kaburu anak ayakna tas magrib balik sekolah giringkeun ke urang ka pangajian supaya ngararti kana ilmu agama insya komo cenah nu daek ngaji mah biayaan ulah asa-asa teteh ngadel anak nu daek ngaji jeujeukkeun kita mondok biayaan ke urang eta anugerah terindah manusia di akhir zaman ketika boga anak daek mondok boga anak daek cicing di pesantren eta ciri anugerah terindah ti Gusti Allah kudu bangga teteh teh boga anak daek ngaji ulah ieu kadang-kadang jelema kiwari mah dibalikeun ade boga anak sakola mah bangga tilu RT kot nyaho kabeh jelema tulak cangkeng di pangajian alhamdulillah cenah kula mah boga anak sararukses geus teu nyapekeun kolot cenah kabeh ge pangaruh disakolakeun cenah kukula kabeh nu kahiji cenah sakolana ge di Jakarta lulusan S3 kiwari cenah geus boga perdagangan sarongan teu nyapekeun kolot ngabiayain awak sorongan dagang naon teh di Jakarta sesuai cenah jeung lulusanna dagang es keprok ya Allah ya Rabbi ari nu kadua ge cenah saroa cenah sakolana mah luhuran cenah beuh tinggi cenah lulusanna mah eta ge cita-citana cenah hayang jadi pilot keur baheula juki wari heuh cenah geus teu nyapekeun kana keluarga cenah manehna masih boga perusahaan sarongan usaha naon atuh ngaladugan teh cenah unggal poe ya Allah ya Rabbi nu katilu mah cenah di Cilegon manehna mah cenah jurusan percetakan geus nyetak sarongan cenah di Cilegon naon bata jeung kenteng Allahu Akbar dibanggakeun jasa nu sakola mah ari lebah boga anak mondok bahasana nasib pan cenah teteh mari anak mondok nasib atuh puguh heueuh cenah teu keulu ngadeuleuna asal balik di pondok cenah anak kula cenah kudu hararejo bae leungeuna atuh adatna eta mah penyakit santri eta ujiana dua hiji kesper nyaho kesper kesrek permanen
makana nu jadi santri nu mulus kabeh ge eueuh bikang sakumaha geulisna lamun geus bondok kesrek liang tain heut geurah lalaki atuh komo atuh pan aya bejana santri kawin jeung santri salakina santri pamajikanna santri begitu malam pertama pas salakina taranjang pamajikanna ngaguak-guak susurian atuh kumaha teu ngagak-gakna ngadeul awak salaki doang baju abri belang salakina geus ngalamun sugan teh manehna doang nu belang gitulah barang pamajikanna taranjang buka baju atuh horeng leuwih parah susuna be susuna aya 3 atuh sisul horeng segede peureupna dada makana ulah kaget santri eta ujianna kuprut anak-anak urang nu keur mondok eta kesper ujianna nu kaduana ujian santri eta teu boga duit geus santri mah di mana-mana ge tilok boga duit eta santri tapi keur mondok teu boga duit ge geus kararawin mah geus rumah tangga insyaallah santri mah sararugi amin ngomong naon cenah ustad jata tangga kula cenah ustad tu cenah santri ja susah bae ulah ngomong susah can sugih eta jelema sok lamun ceplok we ngomong kana ustad susah beuh hewaun gila aing can sugih sebab cek guru kula ge sabarna kudu 3 tahun jadi santri 3 tahun susah keneh bae 7 tahun 7 tahun susah keneh bae 11 tahun 11 tahun susah keneh bae nasib beta ku nasib tapi insyaallah urang doakeun mudah-mudahan santri nu aya di dieu kabeh sararugih dunya sugih ilmu amin maka kuncina sabar komo keur mondok santri wayana ulah sok legeng sebab santri kiwari gara delaga mana gede lagana segede ngarokok be santri kiwari kudu mewah bae kiaina mah gudang garam ari santrina sampurna mil hayang maledog be aing coba wayana sing barikir kunaon mondok ieu ulah sok rosa-rosa tang ngarokok nu murah bae ngarokok ieu ST bae nyaho ST nyaho teu susah teu boga duit ST eta aya deui kuari MK manusia kakalapakan ditambah rokok jus mil jus eta jajanan untuk santri teu boga duit ka dituna aya deui nu anyar rokok naon blit bibir ledeh irung tutung aya deui nu bagus HJS khusus jelema susah ulah nu mahal-mahal ngarokok teh mang santri nu murah bae asal ngebul bae sing rumasa di pondokna sebab nu jara di kiai kiwari guru-guru urang eta lain urut jelema mewah di pondokna urut perih baheula ngarokok teh molek ngabontot tetapi sabar di pondokna alhamdulillah loba perih ketika istiqomah timbul perah alhamdulillah geus awas teh anak nu mondoknya ulah kaget ketika urang ngadeul anak kuprutan ngadeul anak geringan cicing di pondok geus teuing dukung bae anugerah ti Allah anak urang dibere hayang ngaji teh ku Allah jejehkeun ku urang dukung doakeun supaya jarara di jelema sebab insyaallah ketika anak ngartikeun ilmu agama ngangkat derajat kolotna dunia akhirat amin geus janji Allah dina Al-Qur'an jelema anu ngartikeun ilmu agama ku Allah bakal diangkat derajatna ngangkat derajatna lain derajat manehna bae tetapi kolotna bakal kaangkat bahkan cek Kanjeng Rasul maafna ngomong punten teh ya ibu boga anak sampai talar Quran dididik ku teteh dipondokeun ka dieu ka ditu sampekeun ka talar Quran maka eta jaga di akhirat indung bapak anu ngadidik anak sampai hafid Quran bakal dipakean mahkota ku anakna dijaya ka surgana Allah i jaminan luar biasa tina anak anu dididik urang sampekeun talar Quran makana kumaha carana anak-anak urang cenah aya 10 hijieun cetak supaya hafid Quran anak urang 5 hijieun nu daek mondok supaya ngarti kana ilmu agama para hadirin sadaya lamun geus ngarti kana ilmu agama nu bakal kaangkat darajatna bukan anak urang tetapi urang ge sebagai kolotna bakal diangkat darajatna ku Allah minimal urang dihadiahan lebah paeh sebab ketika urang paeh nu diharapkeun ku urang teh hungkul doa anak deng-dengen mah ngadoakeun paling satahun sakali bener teu lebah ngahol ngadoakeun eta ge lamun diondang tetapi anak urang lamun ngarti kana ilmu agama Masya Allah tiap waktu ngiriman Fatihah tiap waktu ngiriman kulhu tiap waktu ngiriman Yasin jeung indung bapak tadi alam kubur bahkan kehebatan agama kehebatan anak soleh dina agama Islam teu kudu dihususkeun ibu boga anak ngarti ilmu agama
ibu paeh sanajan teu dihususkeun maca Fatihah kan indung jeung bapakna ketika anak soleh ibadah ke Allah maka 10% kabagusana ngocor kana indung jeung bapana di alam kubur insya geus ieu lah untungna ketika urang boga anak daek ngararaji ngarti kana ilmu agama maka tanamkeun dina hate urang sing mahabbah ka para ulama sing mahabbah ka para kiai jeujeuhkeun anak-anak urang kita ngararaji sebab insyaallah ketika manusia geus bisa mahabbah ka para ulama mahabbah ka para kiai hasil mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi ketika geus hasil mahabbah ka baginda Rasul maka sugan kakait ku hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah sugan urang bisa babarengan jaga jeung Kanjeng Rasul ka mana ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal sakitu anu kapihatur nyuhunkeun dihapunten ka sadaya para kasepuhan kula bade terus ka Cinyurup doakeun sing salamet sing sehat urang ulah waka balik tungguan heula Mang Subro bisi cenah can geura datang ibu-ibu ti muqasidah naik biasa ramekeun mulut sampaikeun ka beres sebab cenah ge lamun teu beres moal endah ka ditu nanya ulama nek ka ditu heula nek ngariung hiji deui kagok lamun teu dicokot bisi asim berkat sakitu anu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.